Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangundi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jajara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir resi terangan batin dilancarekeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol sukreb. Mangga mitra supados teu jangkolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun ku matrasna teu carita. Sok kabarayun sadayana. Alah si rasakeun kurang ajar. Hiuk si Sarakam males narajang beureup nangayuk bang baraan rek ngagebrok kana cukang irung. Mang Jahit oge hanteu cileureun. Kentak miceun beungeutna bari sakilat ngageserkeun kuda-kudana. Suku katuhuna teh ditarik ka tukang salengka. Plos beureup nyamos. Tapi si Sarakam laju nyusul tepus panarajang nakiwari mah beuki ngarang geusek maju. Beureup kencana diheumbatkeun rek ngagebrok kana puceuli. Tapi Mang Jahit oge rikat ngelok. Atuh beureup si Sarakam teh ukur ngaliwat we di luhureun sirah. Dina kayaan kitu Mang Jahit ningali lelongkrang kosong palangkakan si Sarakam teh hanteu dijagaan. Bari dongkol leungeun katuhuna dipake nyodok palangkakan eta si Sarakam. Jebrot. Si Sarakam teh atuh hanteu nyoara. Ukur calawak we panonna mani buncelik. Mang Jahit oge reuwas. Alah sia teh kudu naon maneh careuh euy. Alah. Uluh, kuat ka buncelik. Bari jeung calawak teu ngomong. Tapi tekung sidila si Sarakam teh laju ngagoak. Aduh, sia. Licik kurang ajar. Rasakeun wabales ti aing. Rasakeun kurang ajar. Kituna teh si Sarakam sakilat ngarawut taneuh garing laju diawurekeun kana beungeut Mang Jahit. Puguh we atuh panon Mang Jahit teh jadi kapireupeunan, hanteu bisa dibeuntakeun. Alas ya, kurang ajar ngawuran taneuh garing ka aing. Aduh, peurih sia jadol, peurih careuh. Rasakeun sia, kurang ajar. Wawales ti aing ye. Si Sarakam taki-taki arek najak kepalangkakan Mang Jahit ngan orok kaya memeh maksudna kesana. Prawira ngan sacorelat miheulaan narajang. Suku katuhu si Sarakam teh dipajeg we atuh disabot. Gabru. Si Sarakam teh nepikeun ka ngagabru atuh awakna teh teuneut. Alah. Anjir. Sia ngabongohan dasar licik. Sarua licikna. Kuring moal ngantep lamun balad kuring rek dikakalakeun ku anjeun. Alah. Curung kunung si Sarakam teh maksakeun hudang. Katempo beungeutna mani nyeak beureum, panonna mani molotot. Awakna mani ngagidir. Kajurung ku amarah anu geus henteu kawadahan. Kurang ajar sia. Sia teh ngaran kuring Prawira. Hei, Prawira. Licik sia sarua licikna. Sia geus ngabongan. Lamun sia lalaki langit ladang jagat. Hayo, urang teruskeun tarung wang tetunggalan ijen jeung aing sia kurang ajar. Hup. Hiat. Kia jeleng si Sarakam derek ngarontok cek pikirna pantar jalma kawas si Prawira mah cenah keuyeub apu. Gampang dina ngarubuhkeunana. Ngan orok kaya di luar dugaan. Prawira gerakanna leuwih kesit panrajang si Sarakam teh enteng ngeunaker bisa disingkahan bisa dikiwarekeun. Samalah Prawira nyieun gerakan anu pohara cepetna. Nyaho-nyaho beureup Prawira teh ngecelabet kana caream si Sarakam langsung namru geus hanteu walakaya. Jebrot. Alah. Teteh latengeulan Prawira teh mati daya tawe ku sakali nonyok.
Si Sarkam teh geus henteu minge deui. Malahan mah katempo jika anu sarewe ti brakawasna bae geus kapidara atawa geus kapiuhan. Basa mireungeuh musuhna geus kapidara Prawira teh laju nyampeurkeun ka Mang Jahid anu masih keneh kekereuceuman lantaran panonna teh kapireupeunnan. Sok mangka itu kawalungan. Wasuh heula eta soca teh. Alah, Nyajang. Aduh, panon emang perih kieu deuh. Licik teh si jelema edan teh tah. Dasar si careuh. Alah, panon emang diawuran taneuh garing jang atuh. Enya mang. Ka itu sok wasuh heula eta rarai teh. Enya jang, daguan atuh sakedeungnya. Alah, untung we kabujang aya ujang. Eta si careuh teh kaburu digebrok. Cacak-cacak ujang telat mah. Palang kakak mang teh aya bahan dijajak. Enya mang. Lantaran kuring ge moal ngantep. Sok atuh ka itu mang. Garawasu eta rarai teh. Koloyong atuh Mang Jahid mah balik dewe ka walungan laju si beungeut. Sedengkeun ari Prawira laju nyampeurkeun ka si awewe. Barang ditalek ditanya teh teteh lah eta awewe teh ngaranna teh Nyi Asih. Urang lembur panenjoan. Batur salemburna si Sarkim, lalaki anu arek ngaguna sika ngagadabah ka eta Nyi Asih. Janten nyai teh salembur sareng eta lalaki. Kek nah tiasa bade ngagadabah nyai sagarupa. Duka kumaha Kang nu jelas. Eta Den Sarkam teh nuturkeun abdi. Rupina mah milari kasempetan kalarasan abdi teh bade ka Jamban. Teu sangki Den Sarkam teh dugi kawantun bade ngagadabah kahormatan abdi Kang. Anu salaresna mah memang mika hoyong ka abdi. Namung tos sababaraha kali ku abdi teu ditampik. Nuhun we akang parantos nulungan abdi. Janten kitunya. Nya sami-sami nyai. Alhamdulillah. Nyai masih keneh aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Diparengkeun akang tiasa nulungan. Akang mah ngan saukur cukang lantaran. Kumaha nyai? Nah ayeuna bade langsung mulih ieu teh. Mohon Kang. Namung abdi teh salembang tangtos ika jantenan teh bakal aya buntutna. Pasti akang sareng Mang Jahid teh bakal diarah-arah wangkaning kapan anya bapana eta Den Sarkam teh jurekan soji tos kasohor seueur badegana. Para jago sareng jawara. Ulah salempang. Akang tanggung ler. Muasieun nyi. Margi jelas akang mah delepat. Sasat akang mah nulungan nyai wajar. Saupami Den Sarkam kengeng pangwarah ti akang, eta mah akibatina pada melana keneh. Enya Kang. Namung pamugi we akang teu kedah waspada. Sareng hati-hati. Sareng saya nama saenggana we kantunkeun ieu lembur. Beulih papanjangan Kang. Meungpeung Den Sarkam masih keneh kapiuhan. Akang moal gejat. Wios juragan soji sina terangeun. Lamun putrana teh parantos nyieun tindak laku kajahatan. Piraku ari dijelaskeun mah sareng diuningakeun. Kana kajantenan anu salaresna. Juragan soji ge pasti salaku sepuhna Den Sarkam bakal amakeun ka anakna. Oge ngamaklum ka akang anu parantos ngawarahna. Ari pangimut abdi mah pamohalan Kang. Dan soji bakal enya moal ngartos margi antara anak jeung bapa teh aya ku sarwana. Malihan mah Kang, abdi teu nepi ka hoyong ku Gan Soji pon kitu deui eta Den Sarkam. Kitu kutan teh. Teu bener atuh nya kitu mah. Piraku nyai dipikahayang nya ku bapana, nya ku anakna. Bari jeung ayeuna anakna rek maksa mirusa ngagadabah kana kahormatan nyai. Ayeuna teu beres kaya kieu mah. Mohon Kang. Tapi bedana ari Gan Soji mah carana teh langkung lemes. Abdi teh ukur bibita we Kang ku hartana. Prawira teh atuh maning ngahulang. Bener-bener cenah eta anak jeung bapa teh henteu beres. Aya ku sarwana mikahayang ka Nyi Asih. Jelas Nyi Asih teh aya dina ancaman inceran eta dua urang lalaki anu teu balik. Ku kituna atuh Prawira teh nangtukeun sikapna leuwih hade ge cenah cicing heula we di eta batembatan atawa cicing di eta lembur pikeun ngarengsekeun pasualan. Basa keur jongjon ngahuleung teu kanyahoan aya nu datang nu tayalian ti Mang Jahid anu geus rengse si beungeut. Alah, geus teu peurih ayeuna mah Jang.
Geus damang panon mang teh. Alhamdulillah atuh mang. Ari parantos damang mah. Mohon mang alhamdulillah. Mang teu sawios-wios. Abdi oge nganuhunkeun ka emang nu parantos sami nulungan abdi. Mohon ieu Mas, kulantaran aya tulung tilulungan mah tos janten kewajiban kaum emang mah. Kumaha nyai teu sawios-wios, teu kabujeng dikutuk ieu ku eta si Sero. Alhamdulillah abis masih kena salamet Kang. Kapan kabujeng aya emang sareng Kang Prawira anu haat nulungan. Nya nuhun we atuh ari kitu mah. Tetela masih kena aman, masih kena segal. Alah, itu si Sero teh geningan masih kena ngajengje. Mohon mang Kapidara, nah bade dikumahakeun kitu ikeun. Ku emang bakal disambeurkeun, bakal dihudangkeun sina balik ka lemurna. Abi sareng Den Sarkam teh salembur. Eueuh, kitu kutan teh. Jadi nyai jeung itu lalaki si Sero teh salembur ieu teh. Nya mang. Den Sarkam jeung ieu Nyi Asih teh salembur. Den Sarkam teh mikahayang ka ieu Nyi Asih. Geus sababaraha kali cenah ditampi ku Nyi Asih. Ngan bae maksa mirusa geningan. Nekat jiga nama eta Den Sarkam teh. Ai si kurang ajar si ora bodoh. Geus ditampi kalah kamaksakeun kahayang si jadol teh. Halah, keun ayeuna ku emang bakal dihudangkeun sina gancang balik ka lembur ka imahna heuti heula lah. Keun Mang Jahit teh laju kuda giru ngadeukeutan ka si Sarkam anu keur ngagoler teu empes-empes dina kaayaan Kapidara atawa kabiuhan. Sabada geus aya sagigireun eta si Sarkam, Mang Jahit anu geus ngarawel jukut karing laju dicekel geus kitu mah tungtung teh dikerekeun kana ceuli eta si Sarkam. keun sia urang urekan. Alah, hudang sia Sero. Bunga not sia. Sok hudang. Ker ish. Hudang. Nah, ieu jaman teh kok keblak-keblak teuing. Yih, sugan kudu digere liang irungna ya ieu ya. Ai. Bener-bener ieu jelema si Sero teh ya. Aya ku keblak-keblak teuing, kebeluk. Sugan ieu mah kudu disintreuk yeuh, nya bener. Kudu disintreuk mamasna yeuh atawa eta endogna, nya bener ah. Keun sia ku aing urang sintreuk tah. Kitu nah teh mane dibentik-bentik we atuh curug jeung jempolna teh. Teu lila disintreukkeun baletu. Eta siki mamasna teh disintreukan tari kenaker. Nog manuk untung we hanteu nepikeun ka peupeus. Ngan bae baru karena pohara daya tahu ya atuh anu keur Kapidara Den Sarkam teh ngaradak ngorejat hudang bari walah wah weuleuh weuh bari nyekelan manuk bueukna anu karasa linu. Aduh, jadi nu, aduh, siki aing, aduh, di kumakeun teh. Disintreuk sia ku aing. Wongana sia teh hanteu daek lilir teh kudang. Nya kapaksa eta siki maneh teh, siki manuk teh ku aing disintreuk. Aduh, aing atuh mani linu. Aduh. Kumaha? Hayang ditambahan? Kadi atuh urang peubeuskeun sakalian. Ugoe atuh Den Sarkam teh mani soak. Curung kunung maksakeun nangtung. Allah, ampun mang, ampun ulah disintreuk deui ulah. Ampun. Kitu nah teh bade laju ngabarata kelumpat ngejat ninggalkeun eta patempatan. Atuh Mang Jahit teh mani nyengel jeung seurikeun pamolah eta Den Sarkam anu soak sieun ku ancaman Mang Jahit anu dibentik-bentik we. Kawas arek nyindreuk deui. Halik diudag sia. Ku aing maneh bakal disintreuk deui tah. Sikina rek dibucatkeun. Oh ngan sia boga manuk teh hanteu di kurungan, liar ka mana karep, dasar nurus tunjung. Teu lila Prawira jeung Nyi Asih teh laju nyalampeurkeun ka Mang Jahit penasaran. Nah dikumahakeun cenah eta Den Sarkam teh nepikeun ka lilir terus laju lumpat jiga nu soak. Dikumahakeun mang, tiasaan geuning, tiasa saenggalna pulih tina kabidarana. Tapi rajang ku mang mah ukur disintreuk siki taeuna. Nya eta endog manukna
Bongan atuh Jang. Da eta si Sarkam teh meuni keblek. Digerean oge hanteu metu. Kapaksa ku Emang teh disintreuk dicentang Jang. Ai. Nah atuh ari Emang meuni lengger. Jiga nyentang kaleci bae. Ah, tuh man Jang, lalaki kitu mah ngarah kabok. Paingan atuh Mang. Eta Den Sarkam teh dugi kalumpat. Saperti anu soak. Da eta atuh mamang mamani sakitu dedeglerna. Sakitu lenggerna. Ah, nyai ngahaja ku Mang mah. Lalaki si Serok itu mah si bongawok not-not kudu diwarahkeun. Sina soakeun ngalah ulah kumawani teuing. Cenanan cenenen kumawani ngaguna sika para wanoja kaasup si nyai. Mang mah miharep eta manuk Den Sarkam teh ngulaek nyi. Lantaran sikina ku Mang geus disintrekan. Nyi Asih jeung Prawira teh ukur mesem we. Teteh lah geuning cenah eta Mang Jahit teh aya ku lenger, aya ku dedegler. Tapi keur Nyi Aisyah mah kalah kamu puas we sanyana mah sajeroning hatena teh. Puas bongana. Keun sina karasaeun bongana geus boga maksud jahat rek ngagadabah kahormatan sagarupa. Sugan we atuh cenah eta Den Sarkam teh boga kakapok. Tekung silila Nyi Asih teh pok kadenge cacarita deui. Ayeuna mah Den Sarkam teh parantos mulih. Kang Wira sareng Mang Jahit teh nahas bade saenggal ngantunkeun ieu patempatan Kang. Enya saena mah enggal we ninggalkeun ieu patempatan. Bilih kabujang ngawartos ke ka bapakna. Kapan sahur tadi ge? Akang moal sieun moal ngejat. Ku akang bade di antosan. Keun, akang mah moal ngantunkeun ieu lembur. Tah kitu nyi. Emang sareng Jang Wira mah moal ka mana-mana, moal sieun. Keun sina bebeja ka bubuyutna lah, tuman. Lalaki kitu mah kudu diwarah. Ngarah teu sakali-kali deui ngaganggu ka nyai. Keun Emang anu ti payuna nyi. Ku Emang pokona bakal dibelaan, bakal disinghareuban. Nya nuhun we kana kabelana Mang. Namung abdi mah salempang inggis Mang. Sareng Kang Wira teh cilaka. Margi kedah majunan badegana juragan Soji. Nyata para jago sareng jawara anu tos kasohor. Ih, ulah salempang nyi. Moana naon? Sing percanten ka Mang. Kieu-kieu ge kapan Mang teh ruruntuk jawara. Di lembur mah jago pencanyi. Malahan mah salam ieu teu acan kungsi ka teteh lah jajaten. Mang di lembur mah tiasa kasebat jago tawa jawara. Nya atuh ari kitu mah mamang teh tiasa ngabela diri. Namun tetep we abi mah hariwang. Kade kedawas pada sareng ati-ati. Ika jantanan teh tangtos aya buntutna. Muhun nyikeun tenang. Pokona mah Emang sareng Jang Wira pasti bakal ngalawan. Nya atuh ari keukeuh kitu mah kumaha pami ayeuna teh hayu we urang karorompok heula. Tangtos pun biang bakal bingaheun kasumpingan salira duaan teh. Kumaha Jang? Lamun urang teh ka imahna ieu si nyai? Enya Mang. Hayu we urang sakalian bari ngajajabkeun Nyi Asih. Temal Prawira nganyakeun. Hayu we cenah urang jajabkeun ieu Nyi Asih teh balik ka imahna. Atuh gancangna carita tiluana teh gura-giru ninggalkeun eta patempatan. Leumpang naringgalkeun sisi walungan rek muruk ka imahna Nyi Asih. Teu kacaturkeun di jalanat nu tiluan teh geus tepi we. Kareupeun imah Nyi Asih kasampak indungna Nyi Asih teh nyata bioneng keur sasapu we. Barang ningali anakna datang dijajabkeun ku dua urang lalaki bogoh we atuh maneh kaget. Nah ya kajadian naon cenah nebikeun ka dicarajabkeun sagarupa ku jalma asing anu acan kanyahoan saha-sahana, acan kanyahoan urang mana-manana. Si maneh geus mulang geuning jeung saha ieu teh beuti jajabkeun kieu? Ieu mah Kang Wira sareng Mang Jahit anu parantos nulungan Asih tina gangguan Den Sarkam. Eleuh nah aya kajadian naon? Mak mah manira reuwas. Saena mah ngobrol di lebet mah. Kang Wira sareng Mang Jahit teh saena dipiwarang heula we heula ka lebet. Nya mangga sok ka lebet. Temal bioneng bari nita asup we ka Prawira jeung Mang Jahit. Teu talangke atuh nu obatan teh kiwari mah geus aya di jero imah.
Prawira jeung Mang Jahit tegek diuk ditepas sedengkeun Wioneng jeung anak nama Guragiru Kabawon arek nyungguhan we saya Teulila duana teh geus pati ngatorojol parisong atuh cai asak herang di wadahan nabatok diasongkeun ka Mang Jahit jeung Prawira. Pon kitu dilalauhna oge diasongkeun ku kuluban kaya-kayaning kulubui, kulub sampe jeung kulub zuuk. Sok ayeuna mah caritakeun ka emak asih. Nah aya kajadian naon maneh teh diganggu kumaha ku Den Sarkam teh? Abdi teh bade digadabah emak. Untung we kabujang ditulunganku Mang Jahit sareng Kang Wira. Euleuh arek digadabah. Kurang ajar atuh eta si Sarkam teh. Kumawani rek ngagadabah anak emak. Astagfirullah, dasar laki kurang ajar. Teu anakna teu bapana aya ku saruana. Bener-bener eta mah geus kaleuwihi. Untung atuh kabujang ditulungan ku Akang sareng Jang Wira. Suhun, untung wae kabujang aya Akang. Saupami teh aya Akang mah tuang putra teh tangtos bakal kengeng ku si Sero tah digadabah kehormatan ku lalaki kurang ajar. Tapikeun ku Akang parantos diwara teh si Sero teh dugi ka ngajang jehe. Nya teu sangki eta si Sarkam teh beuki kurang ajar. Beut bade ngagadabah pun anak sagala rupi. Da puguh eta si Sarkam teh sasat nikah hoyong ka pun anak. Namung teu sababaraha kali ditampik margitos terang urang dieu mah. Eta si Den Sarkam teh sanes lalaki bener, lalaki gejul, gawena teh ukur judi, main awewe jeung sagala rupina. Alah kitu kutan teh, muhun. Eta jelema nu ngaran si Sarkam teh memang orobodoh. Dasar si Sero, namung ari abdi mah hariwang ieu teh inggis aya buntutna tangtos. Bapanan si Gansuji teh pasti bakal ngarah-ngarah. Ah tenang nyi, kenang, keun aya Akang anu bakal nang tayungan. Nya nuhun we atuh ari kitu mah. Namung enya ieu teh panginten kumawani teh si kurang ajar. Kena-kena abdi teh kapantos digaduh caroge moal aya nu melaan. Janda nyai teh tos ngaranna ieu teh? Enya tos lami aya kana 5 taun abdi teh sasat ngaranna. Nah ka mana caroge nyai teh? Puguh ge parantos ngantunkeun, parantos tilar dunya. Euleuh hawatos atuh sing sobar nyai. Akang ge salarasna mah sami teh duda. Namung Akang mah sanes ditinggalkeun maot. Muhun kubun bojo teh. Kutilah subun bojo maksud teh? Akang mah saset teu nyeri ditinggalkeun ku eta si kurang ajar teh. Malihan mah kabur sareng lalaki anu sanes tah kitu. Euleuh kitu kutan teh. Sami atuhnya ai kitu mah urang teh lelengohan deui. Puguh kitu nyi, kieu geuningan ari lalakon hirup Akang mah pokona mah prihatin. Nya karunya teuing atuhnya. Mugia bae atuh Akang teh saenggana kenging jodoh. Syumuhun nuhun pisan kana pidoana. Kituna teh Mang Jahit teh bari ngiceupan we atuh ka Bioneng. Puguh we atuh Bioneng teh mending ngelemes eraeun. Sedengkeun ari Prawira mah manehna teh ukur mesem we bari ngareret ka Nyi Asih. Nu sarua manehna oge mesem ningalikeun pamolah indungna jeung eta Mang Jahit. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teh nyakapan sagala urang tunda jajara carita. Prawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya peratosanana hapuntenna tina sadaya kakirangannya. Mang unur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.